Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Purwasta Ripano Karyansa, abdi di kelompok 5, wakilan kelompok ini, kenaan tingkeban. Silakan, mangga kanggo kelompoknya. Tradisi unik urang Sunda minang kapanggih di Sabodaran Jawa Barat. Rupa-rupa tradisi Sunda anu masih dipertahankeun nepi ka kiwari, salah sahijina nyaeta ngariksa kakandungan. Tradisi adat ngariksa kakandungan rakat patalina jeung sistem kepercayaan urang Sunda anu boga sifat percaya kana tahayul atawa bahasa lembut. Tingkeban nyaeta asalna tina tingkeb. Artina tutut maksudna awewe anu keur ngandeg 7 bulan teu meunang patemon jeung salaki nepi ka 40 poe saenggeus ngajuru sarta ulah digawe anu berat sabab kakandunganna geus gede. Maksud upacara tingkeban nyaeta sodaqoh panutup atawa pameakan. Dimimiti 40 poe saenggeus babaran ulah muka samemeh nepi ka waktuna. Istilahna nyaeta aya tebus wateng. Maksudna tebus wateng nyaeta mayar atawa sodaqoh pikeun nyalametkeun lantaran anu di jero kakandungan geus mangrupa manusia. Jadi intina rasa syukur ka Gusti Allah gitu. Anu kadua aya babarik. Babarik asal kacapna tina barik anu hartosna babarengan jeung utun inji anu aya di jero kakandungan nepi ka eta barudak geus jadi jalma gitu. Selain ti eta maksud upacara tingkeban teh sangkan dina proses ngandung nepi ka babarakan lungsur langsar mulus tur rahayu. Salajengna dilanjutkeun ku Ilham. Tingkeban merupakan keselamatan atau pangandung lupang cayahana di antara sajana di antara upacara sajana. Ditirik tina loba proses upacara jeung tayana syarat anu kudu dicemponakeun dina upacara tingkeban. Aya sabaraha tingkeban loba pakakas anu kudu disadiakeun salaku syarat upacara. Pakakas mimbadana lambang kembang jampe anu hartina hayang hade jiga seungit ada kembang. Nu kadua kembang 7 rupa ngalambangkeun 7 hal nyaeta hirup, kekuatan, panempo, pangrungkuk, omongan jeung kahayang. Katilu ayakan tinu awi anu ngandung makna yen ilmu anu dipiboga kudu bisa dipilah-pilah anu hade anu boga manfaat sarta anu teu hade. Kalapa gading anu digambarkeun tokoh wayang Rikandi Ejeng Arjuna anu miboga mihareupeun anak nurut ejeng alus rupa. Kalima belut anu diasupkeun di belah luhut hinjang nalika ngalaksanakeun upacara mandi anu miboga lambang serta eta dina lahiran lancar. Genep rujak kasinten rasa pahit sasem ejeng sajabana ngalambangkeun sangkan sagala kasusahan ejeng pahit hirup diajakeun ka anakna. 7 rupa kadaran nyaeta bebetian seperti sampe, kui, boleh suhu kacang tanah, ganjel ejeng sagu. 8 sajian tumpeng miboga pika hormat ka harupun. 9 sinjang panjang 7 lembar anu miboga motif nu beda-beda ngandung harti yen dipika hareup orok anu dilahirkeun mibanda kahadean anu tersirat dina lambang lawon. 10 jajambaran tempat cai jeung kandia anu cina belur.
proses rak-rakan tradisi Tengkeban. Lumangsungna tradisi Tengkeban biasana sok diayakeun dina bulan ka-7, dina tanggal 7, 17 atau tanggal 27, dina jam 7 isuk-isuk atau jam 7 peuting. Dina prak-prakhana ieu acara teh atau ieu tradisi teh sok ngayakeun pangajian babarengan nyaeta macakeun surat Al-Qur'an nyaeta surat Yusuf, surat Maryam atau surat Luqman minangka surat-surat anu dianggap mulia. Salajengna dina upacara ieu teh ditaharkeun oge parabot pikeun mamandian nu keur kakandungan. Sarta anu utamana nyaeta aya rujak kasintren anu diwangun ku 7 rupa bungbuahan. Nu keur kakandungan teh dimandian ku 7 kulawarga nu deukeut anu dipimpin ku saurang paraji. Secara bagilir ngagunakeun 7 lembar lawon anu dipake sacara gonta-ganti di unggal guyuran. Make kembang 7 rupa oge. Salajengna dituluikeun kana siraman ibu hamil anu dipimpin ku indung beram. Dina guyuran ka-7 diasupkeun belut nepikeun kakeuna kana nu beuteung nu keur kakandungan. Pas muragna belut kanu beuteung nu keur kakandungan, eta teh dibelah oge kalapa ku suami nu keur kakandung. Sanggeus rengse di mandian biasana nu keur kakandungan teh didandanan tuluy dibawa ka tempat rujak kasintren nu geus disiapkeun. Di dinya teh nu keur kakandungan ngajual eta rujak ka para tamu atau ka barudak nu aya dina acara eta make talawengkar atau kenteng anu dijieun buleud mangrupakeun duit kencring. Salajengna aya kondisi tradisi Tengkeban di zaman kiwari. Tradisi Tengkeban di zaman kiwari masih keneh dipake ku masyarakat Sunda. Tapi umumna sok aya di daerah-daerah. Teu aya nu robah di tradisi Tengkeban masih keneh tetep menggunakan cara nu tradisional nu turun-temurun tanpa ngaleungitkeun makna atau ngaleungitkeun harti tina proses acara Tengkeban sendiri gitu nya. Di Majalaya oge nya masih keneh aya walaupun masih tos berkurang gitu. Masih aya tapi sakedik. Ada mangga moderator? Kitu wae nu tiasa dipresentasikan manawi bade nu bade panarkan. Abi. Pilih. Kumane? Uri. Abi. Tepang. Paris dari sini berarti. Salam kenalkan diri. Kelompok para. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Korea Lestari abdi ti kelompok 4 bade naros ke kelompok ilma. Kan dina penjelasan kelompok ilma teh Tengkeban dilaksanakeun teh kan bulan 7, tanggal 7, 17 atau 27. Amun misalkan dilaksanakeun pas 4 bulan, biasa tahun teu sareng mun misalkan disarengkeun naon bedana? Jadi inti nama tiasa teh pami dilaksanakeun dina 4 bulan. Bulan Di bulan 4. Di bulan 4. Sareng biasa teh dihijikeun misalkan 7 bulanan sareng 4 bulanan. Naon bedana? Atas? Naon bedana? Oh, saya tahu pun. Nuhun. Apa bade deui? Tantra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan wastapun tata maragraha ti kelompok genap bade naros perkawis 7 bulan teh kan kena kangge cai sumur. Pami digentos ku cai nu sanes tiasa teh. Sakitu atur nuhun. Mengadai sa Pegita.
Kemampuan purwastra kita karita di kelompok 2. Di Jawa kan aya oge tradisi tingkeban, di Sunda aya teu anu ngajadikeun perbedaan di tradisi tingkeban nu aya di Jawa sareng tradisi tingkeban nu di Sunda. Atau saya Atas. setuju kan? Di atas tilu. Maka di kelompok 4 Juli biasa teu dilaksanakeun di bulan 4 sareng biasa dihijikeun 7 bulanan sareng 4 bulanan. Bedana. Naon bedana? Dapakeun sim abdi Desa Nuryanti bade ngawaler pertarosan puri. Biasa wae dihijikeun da sami-sami kene intina mah nyalametkeun putra anu di kakandungan. Biasa wae dihijikeun 7 bulanan sareng 4 bulanan. Da tujuanna ge sami. Sedangkan bedana naon? Beda nama kan ari di 4 bulanan mah ngan saukur ngaos ukur gitu. Ari dihijikeun sareng 7 bulanan mah sareng anu diibakan teh si ibuna gitu. Pengaosan ongko eta ongko gitu janten biayana ge da rada mahalnya gitu teh ya dihijikeun. Ngertos. Pertanyaan kedua di kelompok Lumayan. Terus lanjut lanjut. pertanyaan kedua di kelompok genap tantra biasa teu cai sumur digantos ku cai ledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim abdi Muhammad Ihsan bade ngawal pertarosan di Kang Tantra nya tiasa wae teu ngangge cai sumur oge soalna cai teh makna yang anu kembang teh ngamaknakeun 7 rupa. Kahirupan, kebersihan, cahaya, jeung sajabana anu tos dijentrekeun ku Kang Ilham teh Ilma sareng teh Silvi. Bade aya nu mairan. Terus cekap wae. Cekap wae. Terus pertanyaan katilu di kelompok 2 kita aya teh perbedaanna tingkeban Sunda sareng tingkeban di Jawa. Tinu pabentenana Sunda sareng Jawa mah aya. Bentena tinu naon tadi teh? Pantangan-pantanganna gitu ada di Sunda mah kedah kieu, di Jawa mah kedah kieu gitu. Terus Siang ah, pemenuhan ah, kan aya kandungan Jawa pada kandungan 14. Oh, Coba tos nya kitu re kita tos dijentrekeun ku Silvi nu ngabentenkeun teh pantangan-pantanganna atawa anu ngaulahkeunna ku pamali ya pamajikan kalian istrina anu pertingkeban dina 40 poe eta. Nah di Jawa mah benten deui eta teh pamalina teh kitu. Janten benten imkina. Pantangan-pantangan. Jeung dino tradisi adat nah eta mah atulah benten nu tunggu tos puguh dan namina ge Sunda sareng Jawa. Paling anu artos receh di sawerkeun eta ngabentenkeun kumaha tradisi tingkeban Sunda sareng Jawa teh. Mangga pilih aya dulu mairan. Konten hijau nambahkan di rumah Sunda gitanya di Jawa mah seseorang gitu nya nyebutnya tuh tingkeban tapi di Sunda mah seseorang teh namina 7 bulanan
Terus aya nu bade mairan. Gaya. Dan kesimpulannya tingkaban merupakan salah satu tradisi kanggo nyuwunkeun perlindungan kanggo ibu sareng bayi anu dina janin. Terus Sekian tim Abdi Sadaya di kelompok hiji. Sim Abdi Muhammad Isa. Tim Abdi Gamarul Fadilah. Tim Abdi Ilham Darmaru. Abi Silvi. Di Desa Nuryanti. Sim Abdi Jakino Fal Rasid. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.